Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami simkuring Salsabila Agustin kelas 10 IPS 3. Di dieu simkuring bade ngedongeng anu judulna Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya ngala cabe. Sakadang kuya geus moyan di sisi leuwih. Geus kitu torojol sobatna nyaeta sakadang monyet. Sakadang kuya gorowok sakadang monyet. Kuk tembak sakadang kuya. Sakadang kuya jeung sakadang monyet deui. Kuk tembak sakadang kuya deui. Langsung sakadang monyet teh nyamperkeun sakadang kuya. Sakadang kuya kenal maneh? Keur kieu we keur moyan. Tembak sakadang kuya. Tibatan itu mah mendingan ngala cabe yuk. Di mana? Eta tempat tani. Embung maneh mah sok gandeng ka kebun patani teh. Wow, asli moal gandeng. Nyaan moal gandeng. Bener, nyaan moal gandeng. Hayu atuh aya kitu mah aya moal gandeng mah. Geus kitu teh sakadang kuya jeung sakadang monyet teh bring we indit ka kebun patani. Ti kajauhan keneh geus katempo cabe usak kitu galedena jeung anak sakuri bareng pisan. Tuh sakadang monyet teh langsung ngegebleng kana pager, ari sakadang kuya mah moncor kana pager. Tah geus kitu teh sakadang kuya jeung sakadang monyet teh langsung ngaralaan cabena. Cing ngaloba ngaralaan teh. Langsung didahar di darinya keneh. Atuh sakadang kuya teh seuhaheun, ladaeun. Teh kitu deui sakadang monyet. Teu lihat sakadang monyet teh ngorowok. Seuhah lata-lata. Maksudna mah seuhah rada-rada. Cimpe atuh sakadang monyet. Cek sakadang kuya. Tapi sakadang monyet teu ngawaro. Gorowok deui bae sakadang monyet teh. Seuhah lata-lata. Atuh sakadang monyet tong gandeng. Kumaha mun kadengean ku bapak tani. Sakadang monyet teh api-api teh ngadenge. Malah kaden ngatarikan gorowokan teh. Seuhah lata-lata. Kahariwangan sakadang kuya teh kabuktian. Sora tari sakadang monyet teh kadengean ku bapak tani ti imahna anu teu jauh tina kebon. Tuh patani teh gura-giru ka kebon. Bari neangan aya naon tina kebon teh. Sakitu bapak tani teh ningali aya sakadang monyet jeung sakadang kuya keur ngarokian cabe bari ladaeun. Sakitu teh patani teh lulumpatan. Ieu geuning anu sok tuh. Pas kitu sakadang kuya teh langsung naik kana tangkal kai. Mangga cang cing gancang. Pas kitu teh sakadang kuya teh gegeron. Sakadang monyet tunggu kuy dagon atuh. Tapi sakadang monyet teh teu ngawaro, teu ngaliuk-liuk acan. Pas kitu teh gerewek ku patani teh sakadang kuya teh. Beunang sian sok ngarahan cabe aing teh uang pencit sia isukan. Langsung weh sakadang kuya teh dibawa ka imahna bapak tani. Geus dibawa teh sakadang kuya teh diasupkeun kana kurungan hayam. Tuh sakadang kuya teh sedih pisan. Terus kitu teh pas peutingna sakadang monyet teh aya nyamperkeun sakadang kuya. Sakadang kuya, kenal maneh? Oh, maneh sakadang monyet. Urang mah keur ngarasakeun kabungah ayeuna mah. Kabungah naon sakadang kuya?
urang teh rek dikawinkeun jeung anakna Bapak Tani. Bener. Manya kuring bohong ka sobat kuring sorangan. Ngadenge sakadang kuya ngomong kitu, sakadang nanya teh ngahulang sajongjonan. Atuh, ari kitu mah ningan kieu. Urang abdi ngajar guru, aneh nu kaluar. Embung sakadang monyet. Atuh ngomong kitu mah urang teh mau jadi dikawinkeun jeung anakna Bapak Tani teh. Urang mah karunya we ka sakadang monyet sapeuting di kurungan. Perdebatan antara sakadang monyet jeung sakadang kuya teh meunangkeun ku sakadang monyet. Cek sakadang kuya, heueuh sok atuh tukar tempat, tapi aya syaratna. Naon syaratna sakadang kuya? Syaratna mah gampang, maneh kudu ngalungkeun ngindak urang ka leuwih. Eta mah gampang atuh aya kitu mah. Jauh we sakadang kuya teh dibawa ku sakadang monyet terus dialungkeun ka leuwih. Geus didinya teh sakadang monyet teh langsung ka imahna Bapak Tani. Meuli umpat jeung ngagalajak ka tangga kain. Langsung manehna teh ngurungan sorangan kana kandang hayangna teh. Pas isukana nahana bedog teh ngomong asah. Cek Bapak Tani. Jangan Bapak wakil sabedog, cek pamajikanna. Itu rek muji kuya dipipir. Kuya, cek pamajikanna. Kuya. Langsung we pamajikanna teh mau bedog. Didikeun ka si Bapak Tani. Paguneman Bapak Tani jeung pamajikanna teh kadengeun ku sakadang monyet. Terus sakadang monyet teh ngagebeg. Aduh, kuring teh layan dikawinkeun jeung anakna, kadengeun pencit. Rek kabur geus kagok. Langsung we sakadang monyet teh api-api papaehan. Ngagolepak siga bangke. Itu parujung we budakna Bapak Tani teh kapipir. Geruan ka bapana. Bapak. Cek anakna Bapak Tani. Naon nyai? Tembal Bapak Tani teh kajauhan. Bapak ka dieu geura. Langsung we bapana teh nyamperkeun ka budakna. Bapana reuaseun. Ninggali dina kurungan teh lain kuya, eta sakadang monyet. Langsung sakadang monyetna teh dibawa dina kurunganna teh ditilik-tilik, tinggalian hiji-hiji. Nah, ieu teh jadi bisa jadi monyet nu pae deui. Jangan monyet pae. Langsung bae dihalungkeun ku Bapak Tani teh cideng. Dung weh. Barang gubrak dina eta deui sakadang monyet teh langsung ngurijak. Langsung sakarikna karena naik kana atap kayu. Langsung si sakadang monyet teh indit deui ka leuweung. Atur nuhun. Sakitu anu tiasa dicaritakeun ku simkuring. Terus manatna nyaeta urang teh ulah sok ngajak hal-hal anu teu bener jang ka babaturan menang-serangan. Terus urang menjadi babaturan kudu silih tulungan. Ulah tepi